Numawi dina sapali hayat kamari kosim yang dipilih carioskeun rehing Allah meningakeun wa'lamu anna fikum rasulullah gitu nya surat Allah di surat Al-Hujurat nya tahu tinggalan ke surat Al-Hujurat ayat 7 wa'lamu anna fikum rasulullah kanyahokeun ku aranjeun sanyana di antara aranjeun teh aya Rasulullah. Kanjeng Rasul teh geuning aya. Pantos ngantunkeun. Pira ku Allah ngabohong. Ayana Rasulullah teh saur Allah teh aya Rasulullah. Di mana ayana Rasulullah? Dina hate urang aya Rasulullah. Aya jalmi urang tingkatan urang mah urang tos cinta ka Kanjeng Rasul alhamdulillah. Aya dina hate urang. Jami tos cinta Kanjeng Rasul maka aya tingkatan nu kadua tiasa ngimpen sareng Kanjeng Rasul. Di majami tiasa ngimpen sareng Kanjeng Rasul tiasa yaqdah tiasa hadir sarangan sareng Kanjeng Rasul. Para aulia Allah kasih Allah teh aranjeunna ngaoskeun shalawat teh sanes karangan anjeunna. Punten. Bilih anu nyebatkeun ieu teh shalawat nariyah teh kiranya para ulama sanes. Langsung ti Kanjeng Rasul dina maqam hadratul qudsiyah yaqdatan lamanaman. Henteu bari yaqdah teh hadir sapertos kieu henteu bobo. Henteu ngimpen. Ya Rasulullah abdi teh cinta ka salir kodah kumaha abdi teh cinta ka salir teh ngaosna Kanjeng Rasul sahadir masihan kitu. Masihan piwuruk ka para alim para aulia Allah kasih Allah teh. Sadayana sholawat Nemawi dina redaksi kalimatna oge saur para alim ulama dina redaksi kalimatna miwarang sholawat teh isfi'il mudhari henteu fi'il madi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sanyana Allah wa malaikatahu sareng malaikatna Allah yusholluna henteu salat teu salau tapi yusalluna di anggona fi'il mudhari henteu fi'il madi. Saur ulama ahli bahasa lamun maknana fi'il madi tajaddud subut ala dawam. Subut ala dawam salamana kitu salawat teh. Jadi upami teh lamun bahasa dina Al-Qur'an kieu innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi misalna kitu nya. Eta teh berarti ngaoskeun shalawat teh nu dipiwarang Kanjeng Rasul we. Nyata salat Ibrahimiyah teh atana salat Jibril, Allahumma sholli ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Atana salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subut ala dawam. Lamun dina fi'il madi, tapi ieu na aduikeun ka maknana teh ku fi'il mudhari. Ari fi'il mudhari mah tajaddud wal hudus makna teh hartosna anyar-anyaran deui matang ibu teh kamari geus apal shalawat nariyah geus ganti deui shalawat tibbil qulub geus ganti deui shalawat nariyah geus ganti deui shalawat pati geus ganti shalawat tunji anyar deui shalawat wabarik saha eta teh nu nyatakeunana sanes para alim ulama di maqam hadratul qudsiyah waliullah anu maqam kutub anjeunna dipasihan ku Kanjeng Rasul dina maqam yaqdah lamanaman. Eta teh